Senananya itu Allah alam bumi rodihi. Hei jalma-jalma anu arariman insya Allah. Hei jalma-jalma anu arariman nyuhunkeun anjeun sadayana pertolongan ka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar sareng ngerjakeun sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ari sabar aya sabaraha cina. Ari sabar teh aya ieu tadi parantos diuningakeun ku mubalik anu kahiji saha Ustaz Ibnu Ukhrawi nya. Ari sabar teh aya 3 anu kahiji nyaeta sabar dina ngalaksanakeun parentah Allah subhanahu wa ta'ala anu kahiji. Anu kadua sabar ngajauhan tina maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Anu katilu nyaeta sabar dina naon cobaan. Sabar dina narima cobaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Eta menurut Hujjatul Islam Imam Ghazali nya. Nu kahiji sabar ngalaksanakeun parentah Allah subhanahu wa ta'ala. Contona naon? Seueur contonanya. Contona sapertos zakat, puasa, sinareng saja dina salat. Lamun jalmi tengah gaduhan sifat sabar, yakin eta salatna bakal kaburnya. Moal beres eta salat. Leres teu? Leres. Lamun salat maghrib 3 rakaat, pas sujud wah teu kuat euy. Beretak ya lumpat tah eta teh sabar jalmina kitu nya. Contohna dina salat kitu nya. Ari salat teh mangrupakeun kawajiban kangge urang kangge umat Islam nya. Wa aqimus salat, dirikanlah salatnya. Ari salat teh kawajiban nya saur Kanjeng Rasul as-salatu kafaratun lima bainahuma majtuni batil kabair. Ari salat teh nyaeta naon ngagugurkeun sagala dosa-dosa anu baradan cenah nya. Pas urang Allahu akbar tah dosa teh dibarekeun mah pinuh dina awak urang teh nya. Dibarekeun nama naon kertas anu bodas putih tak terus nya ngocor. Jadi eta teh jadi dosa jadi hideung pas urang ruku. Allahu akbar. Tah eta teh ngurangan salin pas urang sujud eta dosa teh muruluk sadayana. Matakan dina sujudnya aya anu cilawakilanya aya anu lami nya. Dina lami eta teh pan ngadoa cenah kitu nya. Dina eta dina salat. Salat oge penting wajibnya. Naon salat berjamaah lantaran ari salat berjamaah teh langkung sae tibatan salat nyalira ai sabaraha cina derajatna 27 derajat. Hadisna salatul jamaati tamdulu salatal fardhi bisab'i wa isyrina darajat. Ai salat berjamaah teh nyaeta leuwih afdal nya tibatan salat sendirian dengan perumpamaan 27 derajatnya. Insya Allah capek sholat teh beak. Sholat tanya aya deui hadis seueur sanes namanya. Aya deui salah satu hadis di mana jalmi anu sholat berjamaah selama 40 dinten berturut-turut tanpa katinggalan takbiratul ihram, maka eta jalmi teh bade dibebaskeun dina 2 kebebasan. Anu kahiji dibebaskeun dina jalmi anu munafik, anu kaduana dibebaskeun tina seuneut neraka. Man shalla arba'ina yauman as-salata fi jama'atin la yaqutuhu fiha takbiratul ihrami kataballahu bara'atain minan nifaqi wa bara'atam minan nar. Sing saha jalma tina anu salat salami 40 dinten berturut-turut tanpa katinggalan takbiratul ihram, maka Allah subhanahu wa ta'ala arek mere 2 kebebasan. Anu kahiji bara'atam minan nifaq nyaeta kebebasan tina jalmi munafik. Anu kadua bara'atam minan nar jalmi nanti kebebasan tina siksa neraka. Ya Allah nya dina salat bae oge lamun dibahas nya moal kirang ti sajam nya. Lamun dibahas dina puasa sami kitu. Dina puasa ge kewajiban zakatnya sareng sajabina lah. Anu kadua naon sobar dina nu kahiji sobar dina ngalaksanakeun parentah Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kadua nyaeta sobar dina maksiat lain eta ngajauhan tina
pamaksiatan. Contohna naon? Seueur maksiat teh maksiat mata ya. Maksiat kuping ya. Maksiat lisan bahayanya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, salametna nya ya Allah nya. Lidahmu adalah harimaumu anu pangseget-seget nanti lain peso lain pedang lain samurai lainnya eta lidah itunya Allah. Contohna dina maksiat panonaon seueur ningali anu sanes tingalieunana nya. Dina cepil ngadamu anu sanes dangunana. Dina sampean nyaeta ngalangkahkeun karena anu sanes lengkaheunana. Lamun urang teh masa dina dipilih bade arek milih karena dangdutan cenah tadi mah nya, bade arek milih karena pangaosan. Karena pangaos percanten si Maudi mah abdi oge sok hayang dangdutan kadang-kadang mah nya. Nami lagi jalmi ari jalmi mah sok kajurung ku nafsu, tapi kumaha carana urang bisa ngelawan eta hawa nafsu? Kumaha carana istimewana jalmi tanya gitu. Anu katilu tong lebih teuing nya geus tabu salapan. Anu katilu nya eta sabar dina balahe. Sabar dina cobaan. Sabar dina cobaan ti Allah Subhanahu wa taala. Contona naon? Contohna nya santri we lah ieu mah nya. Tong jauh-jauh urang aya santrinya. Contohna urang Jarbun buduknya. Kumaha ta urang pikeun sabar nya tadi kobong misalkan teh mah aya we gugutur kana bujur teh mah kana panangannya kadang-kadang sok panangan sok seueur. Eta cara urang kudu sabar nya teu kenging salit urang aya karasa dina awak misalkan teh mah adeu urang karasa dina awak teu kuat urang mah arateul hayang uwi tah teu kenging kitu nya. Urang teh kedah sabar di kobong wae kana sabar we da insyaallah nya. Mungkin oge damang tapi kuda aya syariatna nyaeta berobat gitunya. Jadi kesimpulanna sabar teh aya tilu. Anu kahiji sabar ngalaksanakeun parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua sabar ngajauhan sagala pamaksiatan. Anu katiluna nyaeta sabar narima cobaan ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai santri urang kedah agungnya kesabaran. Teu tiasa ayeuna disebat santri lah, teu tiasa ayeuna disebat sabar jalmi lamun teh mah urang sabar mah aya batesna. Sabar mah aya batesna cenah ceuk saha sabar mah teu aya batesna. Lamun sabar aya batesna berarti jalmi teh teu acan sabar itunya. Urang santri kudu seueur nya kasabaran teh kudu agung kasabaran lantaran tiap mingon masieun teh mah tiap sasi moal aya urangnya di mana teu aya artos urang kudu sabar. Anu sanes lagi teh kedang artosnya. Anu gaduh artos kunaon si amang teh cenah ulang-ulang teh paralukos nu burung cenah eta si amang. Tah taros ku urang kunaon ngopi cenah tah. Teh artos beneran aya teh artos teh aya. Tah kudu ngartos kitunya. Pameser kopi nya. Aya artosna teh aya buku teh aya pan kopi lagi eueuh otomatis duit nage eueuh tah eta pasihan ku urang atanapi pasihan tamut nya. Bade di pasihan disodakeun langkung sae nya. Makanya geus satrima kitu nya. Pabalesak di kobong misalkan tiap mah teu aya artos, kedang artos anu kobong nu sanesna nya. Santri teh sin nun